Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a wa sajad. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah manane wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadacan dilajengkeun kana pembahasan sing kuring ngadoakeun heula khusus ka urang sadayana wasilah hadir kana ieu majelis sing dijantenkeun jalmi anu dipasiehan ilmu laduni ku Allah Subhanahu wa taala. Sing dipasiehan hati anu bersih ikhlas takwa kadat Allah Subhanahu wa taala, sing dihampura dosa, sing dibabarikeun milik rizki, oge sing dijemarkeun dina segi hartana, keluargana, barokahna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemarin nu parantos dibahas ku urang sadayana nyata mertelakeun ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahasan kamari teh mertelakeun takwa. Masih kene kamari bahasan takwa titah sanyatana takwa kadat Allah Subhanahu wa taala. Ngan kamari ge geus dibahas urang teh moal kuat nepi ka ngalaksanakeun hakikat takwa kadat Allah Subhanahu wa taala. Sehinggakeun para sahabat jeung malaikat nya kamari geus ngaku teu kuat ngalaksanakeun sanyatana takwa kadat Allah Subhanahu wa taala. Ngan di dieu teu heureut perintah dat Allah Subhanahu wa taala titah takwa sakuatna. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ta urang tuluikeun ayat anu kamari. Ayeuna urang ngabahas tafsir wala tamutunna illa wa antum muslimuna. Ulah maot nyaan aranjeun kabeh kecuali maotna kudu Islam kabeh. Jadi ieu teh parentah Allah urang maot kudu agama Islam teh nya. Jadi panitah tidak Allah taala urang teh kudu maot Islam. Amrun minhu itu parentah tidak Allah Subhanahu wa taala titah maot dina agama Islam. Wa huwa dinullah, ari agama Islam teh adalah agama Allah taala. Anu geus mere kabar Allah taala tentang ya agama Islam dina kitab Allah Ta'ala. Cek Allah Ta'ala annahu dinu ingdahu wa annahu la yakbalu min ahadin siwahu wa annahu dinu alladhi rodiyahu li rasulihi wa li ibadihil mu'minin. Jadi tafsir pangandika Allah Ta'ala ngajelaskeun bahwa Islam itu adalah agama nu diakui ku Allah Ta'ala, jeung bahwa Allah eta moal narima ti hiji jalma kana agama salian Islam, jeung bahwa Islam adalah agama anu dipikarido ku Allah Ta'ala,
pikeun rasul-rasul Allah jeung pikeun sakabeh abdi Allah mukminin. Mana pangandika Allah Ta'ala inna dina indallahil islamu, bahwa agama anu aya disandingan Allah maksudna nu diakui ku Allah Ta'ala, nu dipikarido ku Allah Ta'ala adalah agama Islam. Nya kitu di ayat pangandika Allah Ta'ala wa may yabtagi ghairal islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirina. Wa may yabtagi sahawe jalma anu neangan kana agama salian Islam, falayuqbala mangka moal ditarima agama eta si jalma, jeung ari eta jalma di akhirat bakal termasuk jalma-jalma anu rugi khosirin teh. Jeung pangandika Allah Ta'ala akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Geus nyampurnakeun kaula pikeun aranjeun kabeh kana agama, jeung nyampurnakeun kaula kana nikmat kaula jang aranjeun kabeh. Maksudna agama Islam keneh nya syariat Kangjeng Rasul disampurnakeun jeung mikarido kaula kana agama Islam pikeun aranjeun kabeh. Mata moal bisa kawasa tapi aya matakan. Walaisa yaqdiru al insanu ala ayyumita nafsahu alal Islam. Ceki musonib cek Alawi al Hadad, tapi moal kawasa hiji jalma ngamaotkeun sorangan dina agama Islam. Karena anu ngamaotkeun dina agama Islam adalah Allah Ta'ala hakikatna nya. Jadi dinyaan-nyaan ku urang hayang maot dina agama Islam moal kawasa urang. Walakin qad ja'alallahu lahu sabila, tapi Allah Ta'ala ngajadikeun jalan supaya nuju kana maot mawa Islamnya. Diberi jalan, diberi cara kudat Allah Ta'ala. Jadi bila mana urang ngalakonan kana eta cara, insyaallah maotna bakal Islamnya. Mere cara Allah Ta'ala. Jadi lamun ngahaja-haja mah yang maot Islam tanpa migawe eta cara moal kawasa jalma maot mawa agama Islam. Matak ida akhoda bihi oge bila mana nyokot si jalma kana eta cara maka maotna maot Islamnya. Karena qad ata billadhi huwa alaihi, mangka eta si jalma geus migawe kana maot mawa Islam teh nya. Wa tasalama amarahu bihi, jeung turut eta si jalma kana perintah Allah Ta'ala. Wa huwa mana cara hayang maot Islam adalah ayyahtarol mauta alal Islam. Si jalma teh milih hayang maot mawa Islam heula. Nu kahijina nya. Lamun mudah-mudahan orang sing maot dina agama Islam, amin teu cukup ku amin ya. Amin we ngeunah ngomongnya. Cara supaya maot Islam cek si Alawi al Hadad nu kahiji ayah tarol maut alal Islam. Si jalma kudu milih, kudu boga kahayang maot dina agama Islam. Anu kaduana wa yuhibbuhu, si jalma teh resep hayang maot Islam, wa yatamannahu ngarep-ngarep dina hate hayang maot Islam deui nya. Wa ya'jimu jeung kudu ngamaksud si jalma kana hayang maot Islam. Wa yukrihu mung si jalma kana maot ala ghairihi dina lian agama Islam. Minal adiyani teges bayana ieu teh nyatana agama-agama sejen adian. Tuluy ulah eureun-eureun di si jalma nu hayang maot Islam wala yajalu da'iyan. Ulah eureun-eureun ngadua kadat Allah Ta'ala hayang maot Islam bari kudu DP mutadorrian wasailan minallah ayyatawaffahu musliman, tuluy-tuluy menta ka Allah Ta'ala hayang dimaotkeun Islamnya. Matak nyipatan Allah wa bidalika wasafallahu anbiya'ahu wassolihina. Matak nyipatan Allah ka sakabeh nabi Allah jeung ka sakabeh jalma soleh
ti abdi-abdi Allah Ta'ala mangka ngandi ka Allah Ta'ala bari ngabarkeun tentang kisah Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi wassalam. Cek Allah Ta'ala anta waliyun, anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Eta doana teh nya doa Nabi Yusuf. Cek Nabi Yusuf anta waliyyi ari tuan hi Allah adalah dat anu ngurus ka kaula fid dunya wal akhirah di dunia jeung di akhirat tawaffani muga ngamawatkeun tuan ka kaula musliman bari agama Islam, bari anu agama Islam wa alhiqni bis solihina jeung muga nemukeun tuan ka kaula sarta jalma-jalma soleh di akhirat nyata di surga. Nya kitu deui ngakabarkan Allah Ta'ala tentang hikayat kaum Saharoh pirang-pirang tukang sihir Fir'aun nya. Dina sakira-kira ariman ieu tukang sihir Fir'aun mangka ngancam nepi ka ngancam ieu Fir'aun ka tukang sihirna arek disiksa. Mana ucapan tukang sihir Fir'aun ketika ningali mukjizat Nabi Musa? Cek eta tukang sihir Rabbana afrig alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana he pangeran kaula afrig muga nyicikeun muga mahekeun tuan alaina kana hate kaula sadaya sobron kana sifat sobat wa tawaffana jeung muga ngamawatkeun tuan ka kaula sadaya muslimina bari Islam kabeh. Nepi ka ngahikayatkeun Allah Ta'ala tentang kaul Nabi Ibrahim alaihi salam bahwa Nabi Ibrahim eta auso wasiat ya Nabi Ibrahim ka putrana jeung tentang Nabi Ayub Nabi Yaqub nya bahwa ya Nabi Yaqub oge sarua wasiat ka putrana alaihi salam titah maot dina agama Islam. Mana pangandika Allah Ta'ala ngahikayatkeun kaul Nabi Ibrahim, ngahikayatkeun kisah Nabi Ibrahim ya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ila qaulihi fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa Yaqubu ila qaulihi nepi ka pangandika Allah Ta'ala fala tamutunna illa wa antum muslimun. Taetanya syarat supaya jalma mawa agama Islam. Nu kahiji tadi kudu milih resep ngarep-ngarep ngamaksud maot hayang Islam. Nu kaduana kudu ngewa mung maot dina lian agama Islam. Nu katiluna ulah eureun-eureun ngadoa ka Allah Ta'ala bari DP bari minta ka Allah Ta'ala hayang maot bari Islam. Nya kitu di aya ya teh nya. Cara sejen cek si Alawi Al-Hadad. Walal insani ijtihadu dikudukeun ka manusia kudu nganyaan-nyaan ijtihad dina ngajaga pihib di islami dina ngajaga agama Islamna kudu dijaga agama Islamna wa taqwiyatihi jeung kudu dikuatan agama Islamna. Kumaha carana lamun aya pertanyaan kumaha ngajaga kaislaman kumaha nguatan kaislaman di dieu dicara dibejakeun make sababiyahnya bipi lima amarallah ku sabab migawe kana sakabeh parentah Allah nyatana taat ka Allah Ta'ala. Fa inal mudayyi'a karna jalma anu sok nyia-nyia li awamirillahi kana pirang-pirang perintah Allah eta muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam eta sok ngadatangkeun kana maot dina lian agama Islam. Udzubillah. Mata kudu dipigawe ge sakabeh perintah Allah Ta'ala teh nya. Karena ketika urang nyanyi kana perintah Allah Ta'ala mangka maotna moal dina agama Islam. Rek dina Yahudi, rek dina Nasrani atau memilihan we sorangan mereka. Wah alus.
Karena naon? Karena ningal karena perintah Allah Ta'ala fa inna tarkahunya lidalika, karena ningal karena perintah Allah Ta'ala eta jadi dalil bahwa jalma teh istihanatihi ngahinakeun karena agama Allah Ta'ala, ngahinakeun karena hak agama, walal istihbabi bihi malahan nepi ka ngenteng-ngenteng eta si jalma karena hak agama. Palyahdar mangka beci kudu sieun saha jalma muslim tina migawe kitu nyia-nyia kana perintah Allah Ta'ala. Goyatal hadari ku banget katok nyaan-nyaan sieun nya. Ta eta anu ka tilunya mun hayang maot Islam teh adalah kudu nganyaan-nyaan nguatan jeung ngaraksa agama Islam. Anu ka opatna wa alaihi aidon ayyujani bal ma'asiya wal asama, si jalma teh kudu ngajauhan kana pirang-pirang maksiat wal asam jeung pirang-pirang dosa. Fa innaha karena maksiat jeung dosa eta tudok ipul islama sok ngalemahkeun kana kaislaman, sok ngagorengkeun kana kaislaman, watawahunihi jeung watuwahinuhu jeung sok ngahinakeun kana kaislamanana. Jadi ketika jalma migawe maksiat atawa dosa, mangka artina eta si jalma teh ngalemahkeun jeung ngahinakeun kana agama Islam. Nepi ka ngagunjang ganjingnya watu jaljilu ngagunyang ganjing eta maksiat kana sakabeh kaidah Islam, jeung sok mengkolkeun eta maksiat kana didedel kaislaman nalika maotna. Sebatikeun masalah nu geus loba tiba kitu nya. Eta geus terbukti ceuk Syekh Alawi Al-Haddad ketika jalma ngalobakeun maksiat sok leungit agama Islam di manehanana tuluy maotna jadi suul khotimah mawa kufur ka Allah Ta'ala, naudzubillah wal iyada billah. Jadi ta'audan kok Syekh Alawi Al-Haddad oke, naudzubillah minta pangraksa kaula ka Allah Ta'ala ku pangraksaan nyaannya. Karena sok loba tiba kalakuan kitu likasirin minal mulabisin ka jalma loba ti golongan jalma-jalma nu sok tumandang maksiat kabeh, mulabisin laha teh wal musyrina alaiha jeung ka jalma-jalma nu sok mayangkeun kana maksiat ka Allah Ta'ala. Matak aya dina pangandika Allah Ta'ala summa kana akibatul ladzina asa'u su'a akadabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Cek Allah Ta'ala tuluy bakal aya, pasti aya akibat panungtungan jalma-jalma nu sok migawe kana dosa sanajan agamana Islam. An kadabu bi ayatillah nyatana sok ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah Ta'ala, wa kanu biha yastahzi'una nepi ka kalakuan jalma-jalma kitu teh sok ngaguguyonkeun kana ayat-ayat Allah Ta'ala. Akibatul ladzina itu akibat goreng dan akibat alus. Jadi pasti bakal aya akibat goreng pikeun jalma-jalma nu sok migawe kana dosa, nu sok ngabohongkeun kana Al-Qur'an jeung nu sok ngaguguyonkeun kana Al-Qur'an. Naudzubillah. Tadi teh aya dalil anu nuduhkeun kana kitu nya. Mangka kudu mikir pataam malhu, kudu mikir anjeun kana eta dalil jeung kudu tumerap dat anjeun bimtisali awamirillah, turut kana sakabeh parentah Allah Ta'ala, wajtinabi maharimihi jeung kana ngajauhan sakabeh pangharaman tidak Allah Ta'ala. Ngan kulantaran urang mah teu maksum pangkatna pasti tiba kana dosa, rek dosa dihajar rek dosa teu dihaja. Sanajan urang ngamaksud dina hate moal ngalaksanakeun dosa,
tapi anger we suku urang malengan urang jeung panan urang bakal kena karena dosanya. Dosa nu teu karasa disebutna, nu teu make hate aya nu kitu nya. Mata al insanu mahalul khatawan nisyan ge nya, sanajan poho ge da dosa mah dosa we anger. Sanajan poho mah ulah nepi ka senang migawe dosa teu kahaja nya, nepi ka urang mah kitu bahasa urang mah. Karena pangkatna urang mah teu maksum, sapertikeun para nabi pangkatna maksum. Wa in waqa'ata fi syai'in minha, lamun tiba anjeun kana perkara dosa, patub ilallahi ta'ala minhu, mangka kudu tobat anjeun ka Allah taala tina eta dosa. Jadi aya ubarna dosa adalah tobat ka Allah taala. Jadi babari dihampuran ku Allah lamun dosana dosa teu kahaja. Jadi dosa teu dihaja-haja. Namun dosana dihaja-haja mah bangunan udah hese diterima tobatna oge nya. Tergantung ukuran dosana jeung tergantung dihaja jeung henteu nanya. Wahdar kudu sieun anjeun kulal hadari ku sakabehna sieun minal isrori tina ngamayangkeun kana dosa wala tajal sailan minallahi jeung ulah eureun-eureun anjeun menta ka Allah taala husnal khatimati kana maot hayang husnul khatimah. Ulah eureun-eureun menta ka Allah nya. Karena teu saeutikeun dina kisah jalma-jalma malahan anu berilmu maotna suul khatimah. Suul khatimah seperti ke iblis ya. Iblis rajana setan padahal ilmuna tingginya luhur ilmuna teh malahan disebut ge sayyidul malaikat arek diangkat jadi sayyidul malaikat nya gustina para malaikat harita teh iblis teh kulantaran nyaan ibadah nakarat Allah Subhanahu wa taala nyengsat tutulus we nya jadi diangkat kumaha kitu teh nya dipocot sama meh diangkat meureunnya. Terus kisah sahadeunya bares siso tuluy Bal'am bin Ba'ura nya zaman Nabi Musa nu geus apal Ismul A'dam nu mustajab doana nya. Tuluy aya hadis waqad balagona aya hiji hadis dijatanya hadis itu anna syaitana la'anahullah bahwa setan anu dilaknat ku Allah taala muga ngalaknat Allah ka setan. Eta sok ngomong setan kosama dohri ladi yas'alullah ta'ala husnal khatimah sok mecahkeun kana tonggong kaula jalma-jalma nu menta ka Allah taala hayang maot husnul khatimah ripuh ka setan teh. Jadi imah kos nyapekeun gawe teu kapake cek setan teh. Urang teh ngagoda jelema ngabibitaan jelema ngahasut jelema supaya maksiat ka Allah taala tapi sok menta eta jalma teh yang maot husnul khotimah mata ruksak cek setan tongong jeung awak kaula cenanya heuh teu da gawe we ripuh ai penghasilan eueuh cek setan teh. Nandi ka kaula cek musannif nya kumaha bisa kaget ya setan ku sabab amal abdi anu sok menta husnul khatimah. Padahal anu dipikasieun ku kaula bahwa kalakuan eta si jalma teh nyata-nyata pinter jeung leuwih loba tina muji ka Allah taala jeung syukuran ka Allah taala karena nikmat ti Allah taala dibere Islam. Cek setan teh sieuna kaula cek setan eta jalma teh karena pinter jeung ngalobakeun maca alhamdulillah jeung ngalobakeun syukuran ka Allah taala karena diberi nikmat Islam. Jadi nu kudu disyukuri leuwih loba urang teh nikmat dibere cicing dina agama Islam. Jadi nikmat dunia sanajan sagala aya eta leuwih gede kene nikmat Islam tinimbang nikmat dunia jeung nikmat cageurnya. Karena naon? Karena Islam adalah adomun ni'ami pangleuwih gede-gedena pirang-pirang nikmat tidak Allah Subhanahu wa taala. Jeung pangleuwih gede-gedena nikmat Allah taala ya.
karena Allah Ta'ala eta lamun mere Allah Ta'ala kana sakabeh dunya kahiji abdi lau atahu dunya Allah Ta'ala teh mere ka urang mere dunya jeung eusi-eusina jang soranganeun dihadapi riha jeung eusi-eusina ieu hadapi sarta eusi-eusina tapi Allah Ta'ala nyegah kata si jalma teu dibere agama Islam kata si jalma lakana dalika wibalan alaihi mangka bakal aya dunyana jadi balahi jang manehanana bakal jadi karuksakan jang manehanana di dunia jeung di akhiratna tapi walau atahul Islam lamun mere Allah kahiji jalma kana Islam wa manaahu dunya teu mere Allah Ta'ala kana dunya teu dibere dunya sarta teramo-ramo acan tapi dibere agama Islam lam yadurrohu dalika moal ngabahayakeun agama Islam ka manehanana Islam mah bakal ngamangpaatkeun dunya mah bakal ngamadorotkeun inti bahasa namanya kunaon make kitu li anal awala karena masalah anu kahiji diberi dunia sarta eusi-eusina tapi teu diberi Islam ku Allah Ta'ala eta bakal maot si jalma tuluy bakal cicing eta si jalma jadi cicing payasiru ilan nari bakal jadi cicing eta si jalma di neraka jahanam naudzubillah saumur-umur tapi wahadasani ari nu kadua si jalma teh diberi agama Islam hungkul teu diberi dunya ya mutu payasiru ilal jannati si jalma bakal maot bari bakal jadi eta si jalma cicing dina surga Allah Ta'ala salawasna pan eta mah wal akhiratu khairu wa abqa nya ari akhirat eta leuwih bagus jeung leuwih langgeng jadi dieu teh nu ditingali teh segi akhirat lain segi duniawi wa alaika la tazalu khaifan wajilan min su'il khatimah jeung kudu pisan anjeun kudu tumetep anjeun ulah eureun-eureun sieun jeung pawur maot su'ul khatimah fa innallaha muqallibul qulubi karena Allah Ta'ala adalah dat nu sok ngabulak-balik hate jadi Allah Ta'ala teh dat nu sok ngabulak-balik hate jadi kaislaman teh cicingna lain dina baham lain dina awak kaislaman teh cicingna dina hate matak teu sah sahadat lamun diucapkeun ku lisan hungkul ku hate sahadat hakiki mah ari nu sok diucapkeun ku lisan hungkul sahadat munafik disebutna teh nya teu mangpaat kaislamanana diucapkeun ku lisan hungkul asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hatena teu maca sahadat munafik disebutna Islam munafik kunaon make ngebahas ke musonif kudu sieun maot suul khatimah karena Allah Ta'ala dat nusok ngabulak-balik hate nusok diangaranan kupur hate nya nak kudu taudan ku urang ketika hate na kupur awak nage ngiluan kupur lisan nage ngiluan kupur kabeh karena kabawa kasiksa ku hiji hate awak nage kabeh hate nya meretegkeun urang bahwa Allah Ta'ala teh kunaon poe ayeuna mah mere rezeki ka urang ya kudu ngalengkahkeun suku wae kudu usaha wae eta kupur eta nya ka Allah Ta'ala Allah Ta'ala mangagiring rezeki teh nya sabenerna mah teu kudu susah lamun geus hayangeun madat Allah Ta'ala nya berarti meureun eta mah teu dikeresakeun kudat Allah Subhanahu wa Ta'ala ngagiring rezeki da titah dikasaban cak Allah Ta'ala ge nya kecuali lamun takwa meureun dina hatena cicingnya jadi ngupurkeun dat Allah Ta'ala kana hate eta kos urang mah ngabalikeun dua leungeun nya kana engke dibahas itu di hareupnya pembahasan tentang masalah hate ya ngebahas hate dina hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al qalbu baina usbu'ainir rahman baina usbu'ainir rahman bahwa hate aya di antara dua
curug dat Allah Ta'ala, bahasa ibaratnya, bahasa ibarat dan bahasa hakikat. Jadi ku gampang na Allah Ta'ala ngabulak balik hati jelema eta teh paedahna teh. Dina cager hatena jadi gering, dina Islam jadi kafir, dina kafir jadi Islam. Yuk kalakuan dat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah dat Allah Ta'ala nyata ngabulak balik hati. Yahdi may yasha'u, sok mere hidayah Allah Ta'ala ka jelema nu dikersakeun ku Allah Ta'ala, wa yudillu may yasha'u, jeung sok nyasarkeun Allah Ta'ala ka jelema anu dikersakeun ku Allah Ta'ala. Eta aya dina hadis sahih ucapan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek Allah, cek Kangjeng Rasul, walladzi la ilaha ghairuhu, walladzi la ilaha ghairuhu, demi dat anu teu aya pangeran wajib diibadahan ghairuhu salian eta dat. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fasabaqa alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Bahwa salah sahiji aranjeun kabeh eta yakti aya nu amal saumur-umur ku amal ahli surga teu mimiti balik manehanana nepi ka tereh maot tuluy-tuluy ibadah ka Allah Ta'ala. Ya amalu bi amali ahli jannah tanya hatta mayakunu bainahu hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa dira'un, nepi ka aya jarak antara manehanana jeung jarak antara surga kecuali sasiku deui. Sasiku deui tereh kana surga. Pasabaqa alaihil kitabu, tapi geus ti heula keta si jalma takdir ti Allah Ta'ala kitab dieu teh nya. Paya amalu bi amali ahli nari, tuluy megawe amal eta si jalma ku pagawean amal ahli neraka, kupur ka Allah Ta'ala. Paya duhuluha, tuluy asup eta si jalma kana neraka. Sasiku deui kana surgana ge. Sakti mimiti balik nepi ka deukeut kana paeh ibadah ka Allah Ta'ala, can pernah migawe maksiat. Jadi dina hadis teh. Seperti kalakuan saha ieu teh nya. Barang sisok kisahnya saumur-umur ibadah ke Allah Ta'ala sa siku deui kana surga pengkolkeun ku setannya. Nah hakikatna dipengkolkeun ku Allah Ta'ala tuluy asup bar sisok kana neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha. Jeung bahwa salah sahiji ti aranjeun kabeh ge yakti aya nu amal ku amal ahli neraka saumur-umur hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa dira'un, nepi ka teu aya jarak antara manehanana jeung antara neraka kecuali sasiku deui jarakna teh. Sasiku deui tareh kana neraka. Padahal maksudna sasiku deui teh kumaha? Deukeut kana maot bahasa urang namanya. Meureun sanapasan deui rek nepi ruh kana genggerong bahasa orang mah. Rek nepi ruh kana genggerong payasbiqu alaihil kitab, tapi geus ti heula kata si jalma teh takdir tirat Allah Ta'ala. Tuluy bisa migawe eta si jalma kana amal ahli surga maca syahadat. Kafir pasana-pasan deui maca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kerlek lem mawat payadkhuluha, asup ka surga we. Genah eta mah nya. Aya tentang kisah Asyura nya geus pernah dipertelakeun. Aya kafir Nasrani orang Islam matara mere wae menta ka kafir Nasrani hiji jalma tukang peta-penta butuh mentana nya dina Asyuraan teh ka urang Islam teu marere. Hayang kadaharan teh menta we ka kafir Nasrani. Cek orang Islam teh hayang teu anjeun meuli bata surga, meuli imah surga nya. Meuli gedong surga ku duit
cek kafir Nasrani nya surga bisa dibeli gitu Islam bisa cenanya ayeuna mah komo keur poean Asyura der dibere duitnya 200 dinar teu kagok dibere duitna ge sabaraha sadinarna teh 4 hiji per 4 gram emas sok kalikeun kana 200 sabaraha duit teu atuh dae cek kafir Nasrani teh aing meuli surga kitu mah ya bere we nya tilila teh maot we eta kafir Nasrani teh kumaha kaimpikeunana ku jelema Islam anu teu mere anu pelit nya kaimpikeun we eta kafir Nasrani teh yeh geuningan kafir Nasrani teh aya dicicing di gedong surga cicingna teh padahal maotna teh cara hadis anu bieu deui nepi ka sanapasan deui ruhna teh nepi kana genggerong manehna maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yahdi may yasha'u wa yudillu may yasha'u nya kitu eta rahasia dat Allah taala nya kitu deui ari dina ieu hadis aya goyatul khauf aya banget dipikasieun pikeun ahli takwa jeung ahli istiqomah ka Allah taala nya tulis-tulian ibadah istiqomah ka Allah taala eta goyatul khauf sieun cacakan tukang ibadah dina hatena cicing takwa ka Allah taala istiqomah ibadah ka Allah taala sieun lamun ngadenge hadis anu bieu ektu sieun kumaha cacakan tukang ibadah saumur-umur pas tereh modar kupur asup neraka ektu sieun kumaha sok bayangkeun padlan an ahli taprid oh ieu teh geuningan ngunggulkeun ka ahli nu sok gagabah dina ningal ibadah ka Allah taala nu sok taklid nyampurkeun antara hak jeung batil wah merdeka aing cek tukang doraka teh sanajan dewek tukang doraka tapi aya hadis anu bieu saumur-umur migaya maksiat ka Allah taala tapi geuningan rahmat Allah taala mah pas sanapasan deui nepi tareh nepi ruh kana genggerong maca kalimah syahadatnya asup ka surga ngan ulah kitu pan aya syaratna tadi ge yang mau cicing dina Islam teh nya lain ku kitu hungkul ya cek urang teh lah paduli amat aya ieu bab tobat aya hadis Kangjeng Rasul nu bieu teu bisa dijieun hujahnya kekeh urang kudu memenuhi syarat supaya maot cicing dina agama Islam nya malahan sok nepi ka aya nya sawareh ulama salaf teh tireng-rengan sahabat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya khalaf mah tireng-rengan tabiin nya nepi ka itba'it tabiin khalaf disebutna sok ngarombong ya ulama salaf mah wallahi ma amana ahadun ala dinihi ayyuslaba illa suliba demi Allah tepati-pati iman hiji jalma dina agamana tepati-pati percaya eta si jalma dina agamana bakal didedel agamana kecuali bakal didedel agamana nya jadi lamun hiji jalma percaya nya ngayakinkeun dina hatena agama Islam urang mah geus loncer euy bakal didedel kaislaman urang mah ku Allah taala illa suliba bakal didedel kaislaman ku Allah taala tak ulah ngomong gagabah nya eta kaul para sahabat nepi ka sok aya para sahabat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulama salaf saleh teh aya sahabat Kangjeng Rasul rahmatullahi taala ajmain sok banget sieun tina maot khatimatus su maot goreng panungtungan sartas ngabaguskeun amal wakil lati dunubihim sok nyaetikeun migawe dosa jadi ieu teh syarat hayang maot husnul khotimah teh kudu sarta alus amal sarta nyaetikeun dosa sarta sieun maot suul khotimah nepi ka ngandika sawareh ulama salafnya sawareh sahabat lau urido alayyal mautu alal islami bi babil hujrati wasyahadatu bi babid dari yakni as-syahadah fisabilillah la
lahtartul mauta alal islam ala babil hujrati ala syahadati ala babid dari. Lamun ditawaran, lau urido lamun ditawaran maot ka kaula, dipilih arek milih maot cicing dina agama Islam ngan maotna di kamar, wasyahadatu bibabidari atawa rek maot mati syahid di lawang panto imah. Jadi eta lamun datang malaikat Ajrail meureun diutus kudat Allah taala datangan heula tu jelema teh. Bere dua pilihan rek maot di kamar, maotna maot mawa Islam, atawa rek maot dina lawang panto imah ngan maotna maot syahid. Cek eta ulama salaf palah tartu mangka pasti milih kaula kana hayang maot dina agama Islam di lawang panto kamar. Lawang panto kamar padahal gede kaunggulanna maot syahid manya. Tapi kekeh nu dipilih adalah hayang maot Islam di lawang panto kamar. Tibatan maot syahid dina lawang panto imah. Kunaon kitu li anila adri karena kaula eta teu apal teu yakin naon perkara anu bakal datang kana hate kaula dina jarak leumpang antara kamar nepi ka lawang panto imah. Coba jarak leumpang dina lawang panto kamar nepi ka lawang panto imah. Naon nu bakal datang kana hate urang teu apalnya. Kau coba lamun ceuk ulama mun datang kupur kana hate maotna jadi kafir meureun nya. Dina lawang panto imah mah Islam kene, dina lawang panto kamar mah Islam kene, ngalengkah we urang kana lawang panto imah jadi kupur maotna. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Sabaraha lengkah tadi lawang panto kamar ka lawang panto imah. Lamun dibere pilihan eta nya pangandika ulama salaf eta teh nya. Kusieun-sieuna maot kupur ka Allah taala. Nya kitu dia aya ngandika sawareh ulama salaf keneh nya. Ka sawareh dulurna. Cek eta ulama salaf idah hadaron yal mautu bila mana hadir sakarat maut ka kaula mangka kudu diuk anjeun he sahabat kaula digigireun sirah kaula. Jeung kudu ningali anjeun ka kaula tingali keur sakarat kaula. Fa in ra'aitani mangka lamun ningali anjeun ka kaula datang kaula kana maot mawa Islam mangka kudu nyokot anjeun kana sakabeh perkara sakabeh harta nu aya sarta kaula. Tuluy kudu dijual eta harta, tuluy kudu nyokot anjeun kana gula, maksudna dibeulikeun kana gula jeung kana pala, gula jeung pala tah nyon permen meureun nya. Hartana cokot kabeh tuluy beulikeun kana permen kitu nya. Waluzan maksudna pala teh gula jeung pala mah jadi permen we meureun nya. Tuluy kudu ngabagi-bagi anjeun wa parikhu kudu ngabagi-bagi anjeun kana eta permen ala sibyani ka pirang-pirang budak. Wa in ra'aitani ngan lamun ningali anjeun ka kaula qaddamtu ala ghairi dalik datang kaula teh maotna dina lian agama Islam. Pa'lam mangka kudu mere nyaho anjeun pa'alim kudu mere nyaho anjeun ka manusia supaya nyolatan manusia teh ka jalma Islam sakahayangna disolatan ala basiratin kudu waspada hate tingali ku hate. Apakah nyolatan teh nyolatan mayit kafir atau nyolatan mayit muslim? Sanajan cek eta mayit teh kaula nu maotna. Nu wasiat teh padahal manehanana nya. Aduh, wasiat teh kuduna mah kitu nya we. Nu alus namanya. Lamun kaula maotna Islam tingali ku manehnya, mangka kudu mere anjeun kana permen ka budak. Ngan lamun maotna lian dina agama Islam, mangka bere nyaho manusia bahwa kudu nyolatan teh kumaha pendapat halate masing-masing. Apakah ieu jelema teh Islam atawa kafir? Sanajan dohiriyahna Islam belum tentu hatena mah Islamnya. Karena masalah agama Islam cicingna dina hate tadi geus dibahasnya.
matak ditinggalin lagi keislaman jelema mah ku basiroh paningali hate keneh nya basiroh di dieu teh. Malahan nepi ka aya ya para ulama sok nutur kana alamat, kana ciri nu bisa dibedakeun antara dua perkara eta nya sahabatna teh. So anu maotna tadi ngabejakeun heula ta ari ciri maot Islam mah kieu, ari ciri maot kafir mah kieu. Tuluy cek sahabatna paraituhu qad mata alal Islam. Pek ningali kaula ka sahabat kaula teh geuning maotna teh dina agama Islam. Jeung migawe we eta sahabatna kana parentah sawareh ulama salaf teh nya. Tasaduk, sodako, ka pirang-pirang budak ku permen teh nepi ka masyhur hikayatna malahan nepi ka loba hikayatna. Ieu teh matelakeun kana hikayatuhum pidalika kasiratun masyhuratun, loba hikayat para sahabat Kanjeng Rasul martelakeun kana maot Islam atau maot kafir nya. Kitu martelakeun teh. Tapi geus dibahas martelakeun kana maot Islam. Ngan panyangkeun ieu teh pembahasan teh nya. Anu sok jadi ciri maut suul khotimah jadi dijelaskeun ku Syekh Alawi Al-Haddad wa alam annahu kasiron bahwa kalakuan loba perkara nu sok ngajadikeun maut suul khotimah yuhtamu bisu itu pikeun saha eta lil ladina yatahawanuna bis sholatil mafruḍah pikeun jalma-jalma nu sok ngagagampang kana migawe salat fardu. Wah kewe da panjang keneh lega keneh waktu salat mah liwat aya bab kodok ceuk Mang Jaji teh. Eta teh ngagampang kana salat Mang Jaji. Abong-abong keur ngojek keur di jalan ceuk Mang Jaji teh. Ieu bahaya ya nu ngojek meureun urang salat heula mah adat-adatan meureun. Pan dikejar target. Power eta teh nya jang jelema nu sok ngagampangkeun kana salat fardu 5 sok berakibatna teh maot suul khotimah. Agamana jadi kafir. Pan manehna teh Islam eungan kulantaran sok ngagampangkeun kana salat fardu 5 kade maotna jadi suul khotimah. Matak ulah nyalahkeun kiai lamun kiai teu nyolatan mayit anu katinggalina Islam nya. Komo tara salat mah jang kai teh ieu jelema tara salat geus katingali mangkaning ceuk Syekh Alawi Al-Haddad oge nyerikeun jelema mah nyerikeunana ku tara migawe salat oge bakal dipocot ka islamanan nalika maotna. Jadi naon suul khotimah teh nya kitu di zakatil wajibah jeung jalma nu sok nya-nya kana zakat anu diwajibkeun ngagampang. Zakat fitro, zakat dagang, zakat tani nya. Eta bahaya. Matak nganimbulkeun kana maot suul khotimah. Waladina yatatabba'una auratil muslimina. Jeung nu sok maot suul khotimah mah adalah jalma-jalma nu sok mulitik-mulitik. Nu sok ngorehan orat-orat muslimin. Nyokelan kagorengan batur kepo lamun bahasa orang mah tah bahasana teh panjang kepo mang cek sagala yang hafal we tah ieu jelema kepoan bahayana berakibatna maut suul khotimah waladina yatatabba'una auratil muslimina. Matak ulah sok nyokelan kagorengan batu komo panjaman kiwari mah kiai padahal loba oge kaalusanana ka urang ka dina segi ilmuna dina segi barokahna nulungan ka urang aya we masalah cokelan kabeh kagorengan teh tah komo ka kiai mah nya mangcep deui eta nya bahaya eta kade maotna suul khotimah. Nya kitu dina sok maot suul khotimah teh waladina yang kusuna mikyala wal mizana. Jalma-jalma nu sok ngurangan kana takaran jeung kana timbangan. Jang tukang dagang ieu mah sing kade nya.
pan aya wailul lil mutaffifin oge nya asalna saleter jadi 3 parapat saparapat kade ieu nya kalakuan kitu teh matak berakibat maut suul khotimah waladina yakhda'unal muslimina jalma-jalma nu sok nipu ka muslim nipu nginjem duit euy ke minggu hareup dibayar pek teh dibayar nipeng eta teh bah euy aya rasa anu diinjem teh teu butuhkeun meureun padahal ngarap-ngarap dina hatena ek nagih era bah eman eta nya singkat ya keanakan bah eman mah sarua anaknya muslimin bah minjem duit euy jangjang modal museup atuh dibere injem anak teh harap dibayar teu tulus dibayar mah teu menang duit bah eman teu usaha singkat ya bah eta nipu keneh saruanya wayah daunal muslimina wayagossunahum dengan nipu keneh wayul bisuna alaihim fi umurid dini wa dunya jeung jalma-jalma nu sok nyalirukeun ka muslimin dina perkara dunya jeung perkara akhirat ngaliurkeun ka batur bahasa urang namanya dina perkara agama salat teh euy kudu kieu atuh kieu ge bisa atuh lieureun jelema bodotnya kudu kumaha salat atuh euy eta ngaliurkeun dina perkara agama ngaliurkeun dina perkara dunya dina segi usaha ngalieur baturnya tapi kalieureun batur sarua keneh makna nipu keneh eta nya nipu ka batur waladina yakdibuna auliya Allah jeung jalma-jalma nu sok ngabohongkeun ka wali-wali Allah taala naon euy pangkatna Gausul Adom teh euy wali Allah taala dablong anu kitu nya nu sok ngabohongkeun ka karomah-karomah wali-wali Allah taala matak teu salah cek hadis qudsi man adali wali yang takon adang tuhu bil haram sawe jalma anu milaraan ka wali kaula sanajan wali kaula teu amalkeun mangka ku kaula bakal diperangan eta jalma cek Allah taala lamun geus jadi musuh Allah taala berarti kafir sameh modarna naudzubillah sing kade lamun aya wali-wali Allah taala wayahna komo kana karomatna mah urang kudu ngagungkeun nya kudu ngamuliakeun loba keneh nya ieu teh wayun kiruna alaihim begoiri hakin malahan pika ingkar ieu jalma-jalma kana ka wali-wali Allah taala tanpa aya hak waladina yad'una ahwalal auliya wa maqamatihim min ghairi sidqin jeung jalma-jalma nu sok ngadakwa ya da'una ngadakwa ieu jalma kana tingkah para wali jeung kana darajatna tanpa ngabenerkeun ngadakwa teh nya karomat Gausul Adom bisa salat dina awang-awang make sajadah didakwa dipertanyakeun kunaon euy make kitu atuh teh sia rahasia Allah eta mah bingung ngajelaskeun oge da urang mah Pak Habibi oge bisa nyieun kapal ngaku di luhur make mesin kan ieu make sajadah karomat Allah taala yad'un ahwalul auliya wa maqamatihim min ghairi sidqin wa asbahu dalika min umuri sani'ah malahan loba pisan nu sok nyebabkeun kana maot suul khotimah teh nyata perkara-perkara nu nyarupaan kana nu bieu nya nu termasuk sifat nu goreng patut sani'ahnya nu sok pangleuwih dipikasieun-sieuna wa min akhwapima yukhafu minhu ala sahibihi suul khotimah al bid'atu ngan nu sok pangleuwih dipikasieun-sieuna nu sok nyebabkeun kana maot suul khotimah teh adalah bid'ah migawe kana bid'ah teh dieu nya bid'ini dina masalah agama bid'ah teh aya dua rupa aya bid'ah dunyawi aya bid'ah agama cingka adalah menerangkeun bid'ah matak diperjelaskeun di musannif bid'ah dina masalah agama nganyar-nganyar salat
geuningan aya nu salat nepi ka luluncatan ayeuna mah nepi ka ajrut-ajrutan tah eta bid'ah dina masalah agama anu kitu teh nya. Karena bid'ah masalah dunia seperti ke urang tutumpakan ya, urang teh sok numpak teh baheula teh pan zaman baheula mah numpak teh make kuda ayeuna make motor make mobil eta ge bid'ah keneh kan bid'ahna bid'ah bangsa dunia nya. Seperti dahar zaman Kanjeng Rasul mah cara make senok ayeuna mah make senok eta bid'ah keneh kan bid'ahna bangsa dunia nya. Singkadenya bid'ah teh aya dua rupa, aya bid'ah masalah agama aya bid'ah masalah dunia nya. Tah nu sok leuwih dipikasieun nu sok nyebabkeun kana maot suul khotimah teh adalah bid'ah bangsa agama. Nya kitu deui nu dipikasieun teh adalah idmarus syakki billahi wa rasulihi wal yaumil akhir. Jelema nyumputkeun dina hatena aya mangmang ka Allah, mangmang ka Rasul Allah, mangmang ka poe kiamat. Aya we dina hate sifat mangmang kitu geus maotna kufur, maotna suul khotimah. Palayah daril muslimu mangka beci kudu sieun jalma Islam tina eta kabeh ku banget sieun karena teu aya pangraksa min amrillahi tina perkara Allah ngasupkeun Allah ka surga ngasupkeun Allah kana neraka ngamaotkeun husnul khotimah ngamaotkeun suul khotimah illa man rahimallahu kecuali jalma anu mikaasi Allah ka eta jalma. Allahumma ya arhamar rahimina. Kita ya doa ki musonib, nyosok ngadoa ki musonib teh sebenarnya. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimana hidat anu leuwih mikaasi tinimbang jalma-jalma nu asih kabeh. Nas'aluka binuri wajhikal karimin ta kaula katuan ku nur datuan al karim anu loman anta tawaffana muslimina muga ngamaotkeun Tuhan ka kaula sadaya bari Islam kabeh. Wa antul hikona bis solihina jeung muga nemukeun Tuhan ka kaula sadaya sarta jalma-jalma soleh di surga Allah Ta'ala nya. Piapiatin sarta cager di hampura. Mata kudu menta apiah urang teh nya. Sabenerna cukup cek Kanjeng Rasul jalma ku menta apiah oge. Mata kudu nas'alukal apiah. Kudu eta teh nya menta apiah teh. Cager rohani cager jasmani dosa dihampura ku Allah Ta'ala apiyah disebutna teh nya. Apiyah ya rabbal alamin. Eta tafsir pangandika Allah Ta'ala nyaeta wala tamutunna illa wa antum muslimuna. Ngan ieu tafsir teh nyaeta nurutkeun Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad nya. Sakitu kahartosnya. Ada imah aya mah da nuturkeun dina kitab dan teu mabaca dewe di imah sarangan-sarangan. Sakitu di alam cekap nya intahal kalam wallahu alam bihaqiqatil murad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.